Musa bodoh. Itu saya tuh. Siya na nak. Tadi tiup bang. Siya ngomong na sih. Itu motor hidup. Tuh. Motor tuh. Kita hidup bang. Kumpulannya. Ya, Mabar tok. Ayo. Mainan siap Pak. Pipa ayo siap. Kalau ayo anjir jaringan anak lemot Yang kamu li buat tuh ngapain? Ngapain sih jaringan anak? Mau bisa? Bisa kan? Siap nyawa tuh. Naon? Gosip. Naon? Udah berurang aja nah. Mana kan lo gosip deh? Coba duit lah leungit. Enak di lembur urang. Oh, nu eta apa lagi eta mah? Aing kemari ngadenge oge Mang Anton teh leungit 14 juta. Salah mah leungitna teh 1.500. 14 juta teh leungitna 1.500. Oh, beraku. 14 juta leungit anggar 1.500. Ari siap pas nanti eling eta paling apa naon eta? Bener 1.500. Nya bener nya bener teu nama aing coba ngadenge. Minta aing putara rideng kabeh. Teh malingna teh hidang. Bogana teh hidang boga duitna oge. Bang ni 1.500 kun yang RT jam 3. Kira aku sih teh kupot yang RT bang lagi 1.500. Nanti eling. Tapi cek aing mah teh mah lain ku paling toh. Soalnya eta mah jigana semacam kos makhluk halus. Cek aing mah Aku teh 2002 ini makhluk halus. Di pendapat ya, kata makhluk halus apa malingnya? tah malu kalau saya gigirin sia eta ngokotan duitna ge eta Wah kan tuh. Makhluk halus ieu mah goblok kasat mata, ieu mah ampun sia mah. bahasa teh nah Langsung. Batur kamarana baturnya sore keneng sarareo kieu. Bang, kebenaran, Bang. kabar mang kemana Jalan tuh yo, ngopi yo. Wah, beres teh keur ngaropi mah. Mana kopi eta? Eta anggur boda sungkul. anggur putih kan saya mah anggur putih rasa leci Urang ka dieu. Beunteun rasaan teh asa sepi kieu nya sore keneh di lembur teh nya. biasa sedang lembur orang mah Itu di kula teh. Oh, siap. Aduh, ayo nih. aja ulin bang Oh, ngajak. Itu tadi nama orang teh. Iya, minta duit. sabar duit Nah, lebih utama emang segede sih. Cuma 200-an. leungit anu maling apa kumaha Nya teu nyaho, tapi dalam mun disebut anu maling berenang pasti model jandela atau panto aing ngapel. Kayu mana teh eueuh gitu. Kumaha di dieu aman teu. tapi emang benernya Tah, eta mah berarti akur jeung Mang Anton teh tadi gua aing caritakeun ban. cuma 1.500 eta mah Mang Anton ge emang aya di dieu kali. loba Mang Anton 14 juta eta duit ladang kamari ngajual taneuh. 14 juta Heeh, nu gede. Kita 1.500. oh 1.500 Oh, bukan yang RT subuh-subuh. Atuh bodoh berenang eta mah. Eta mah paling bego eta mah. Dengan ari cek urang memang sigana mah eta mah lain ku paling semacam makhluk halus. Amang ana jendela rusak teu? Teu pugu eta mentakane nama. Lamun misalkan ku paling merenang pasti aya kerusakan model tinu panto atau jendela gitu kan dipariksa teh eueuh. Berarti Cuman kan ieu mah posisi duit eueuh gitu kan. Tapi kondisi rumah aman gitu. Kan aneh berenang. Berarti ieu motifna sarua ieu mah. Elim punya. Elim. Wahid. Olim. Jadi tuh Mang Wahid mah. Olim. Lalu kayak bijil Mang Wahid mah gedung oge. Mau doa. Musa bodoh. Itu saya tuh.
Siana naon? Tadi tiup aing. Siapa ngomong naon sih? Itu motor hidup. Tuh. Bolu tuh. Kita hirup aing naon ya? Aing tinggalin kerukut udah deh. Bener imah euy. Kalau udah imah tuyul imah ya. Apaan? Penyokotan duit teh. Kakek diomongkeun bieu. Aya. Kita bisa langsung munculnya. Heeh. Kira-kira kumaha urang supaya bisa nyergap eta tuyul kira-kira ieu mah. Tenang eta mah. Kayak orang bebeja ka bautan orang lah. Masalah tuh gampang eta mah. Andinya sarang mal kira-kira malayarna. Bener. Bae masalah bayaran ku aing dibayaran. Kasal aing duit aing lalenggetan. Bae. Ayo, biraha orang katakan. Di sana bejakeun baturan ya. Daripada duit leungit wae yo. Oke, tang gitu mah. Geus kayak orang gampang orang bebeja. Nya kesukan. Geus kade ulah po bejakeun ya. Jadi yo, soalnya orang geus kagok kasal masalah kesal pisan. Soal duit dihitung eueuh. Karunya kan warga kanu lain oge. Karena bejakeun ulah teh nya. Geus teh mah ke tenang. Tah kitu oge namun sebetulnya urang buyar we lah kitu oge nya. Boleh balik. Baik. Nah, aing boga proyek anyar ye. Aing. Pokona mah jeung gede kok aing hasilna.